Ya budak TK mananya? Tuh itu. Wow, dia maning tayo mah haji yo. Ek nita mah haji sok ka dieu. Kumaha? Kumaha ek nita pamalikeun shop teh ka warung mah haji. Lamun lah kalau babaturan kagok geus kana ojek nya. Sok bawa ojekna ka dieu. Poe ieu aing pusing diulinkeun ku si Kitri. Sekali ka dieu. Pedro, Oi, Pedro. langsung. Kemana wae Pedro? Aya, mau nih kemana wae? Anjing sih. Tuh mah haji nih tah euy sakedeung pangojekeun sakedeung lah nya. Yang ya perlu aja babaturan. Oh, tuh siap Bae. Bae aing kebutuhan. Tuh siap sok poe na. Dok. Oh. Teh haji a. Mohon Teh Haji. Pameserkeun shop teh ya. Anu sayapna lebar. Lebar si lebar Teh Haji. Tong kieu teuing atuh. Sok pangmalikeun. Ya, siap. Antosan. Teh haji a ieu mah. Mohon Teh Haji ieu. Nah, meser nu kieu. Atuh daerah teh. Teh haji a. Nya Teh Haji daerah tuh. Ini tah mah shop teh kasep-kasep kieu. Bagus sok tuh teh haji nu ngincikna ali. Yo. Nya motorna. Bisa. Da kada rese sani titah TKB. Bro, boga duit teh. Tubuh ku aing ieu. Enta kopi jeung bawa urang jeung. Ah isu ka tuh isu. Beurang depan ayeuna. Aing kena gitar ieu. Ariris ngeunah. Simut ieu semua. Oh, coba. Kedeung. Aya. Aya bawa urang sana ka mana? Can sare. Acan hoyak tieun. Tidak lah. Pak. Yo. Naon tuh Pedro ya kieu? Pap minta topi. Topi. Heeh. Tapi ya kira ke mana tuh? Nyawa tuh. Mesti buru-buru pangwakeun heula. Dieu tuh. Oh, tuh teuing buka budak teh lieu yakin ke topi. Kak, buka we make topi, terus meminta deh topi. Jajang naon atuh? Lain topi kopi. Kopi. Nah, aing lain butuh topi kumaha aing boga. Topi. Aing ini tah. Wan aing teh tadi. Pak. Minta kopi lah. Kopi. Tadi topi cenah. Hayang kopi lain topi si Pedro salah dedengean eta mah. Ya. Nuhun. Tah, kopi Pedro. Gak ada ngomong na tadi mah jelas mata Topi mata ngomong ai we na sing jelas. Sekalian panginjukeun urang. Aing mah hiji mono ge, men teh teuing buka urang yung. Atuh mun cek aing tadi mawa tuh. Pamakeun deui ku urang. Oh, Bawa ku aing. Pak. Milu kana sakedeung kan itu si Pedro nanyakeun. Nah, Pedro, ngomong sorangan lah. Ngomong Pedro. aing teh hayang kopi. Tepira aing teh hayang kopi. Kita ngomong sorangan. Atuh mata kan mawa di itu aing jeung ka lieur kieu. Beureum ngobrol sorangan Yang kopi ge mending aya lieuran ieu mah. Kopi. keur peureum bisa teh. Udah dibawa ka dieu. Tuh budak didinya aing mah minta kopi, lain minta bapak.